الذي يترحم عباده المؤمنون وبعنايته وتوفيقه يهتدي الضالون ويرتجع الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين أما بعد. Dina waktos ayeuna urang masih ngabahas perkawis salat-salat sunnah eta anu disebatkeun ku para ulama salat istikharah. Ikhwan iman rahimakumullah, istikharah dicanat dina kecap khair. Istikharah teh istakhara yastakhiru istikharatan, meminta pilihan. Asal kata sama dina khair. Khair artinya kebaikan. Dina khair cek bahasa Arabnya. Upami dina kaidah ilmu tajwid mah ngaos khair teh kira merenah sama. Dina salat terutama imahnya. Lailatul qadri khairun misalnya katimanya. Eta mah biasa letak perang sunat saunana. Pada sanes letak perang sunat upaikan masalah tajwidna da can dibebenah eta. Mun kadang-kadang pan sok kitu nya ieu mah biasa. Lailatul qadri khairun. Paling mana kira pernahna. Nah, antawis sareng i eta. Da aya tapi namanya. Enten sanes Laila, di orang ada nami ge Laila. Enten mah ibu Laila. Lailatul Lailatul qadri sanes khair, sanes man khair punten pa khair ya. Khairun. Jantan memang i kedah namanya. Khair itu kebaikan, kasayang. Nah, sedangkan istikharah wajan istaf'ala, istakhara yastakhiru istikharatan. Sapertos ghafara yaghfiru mengampuni. Wajan istaf'ala jantan istighfar yastaghfiru istighfar meminta ampunan. Itu jantan upami nganggo wajah istaf'ala mah memohon permintaan. Khair upami wajah istaf'ala yastaghfiru jantan istakhara yastakhiru istikharatan meminta kebaikan atau memohon kepada Allah agar dipilih yang terbaik. Orang nyuhunkeun ka Allah, sangkan ku Allah dipaparina numpang saena yang terbaik dari satu urusan. Eta namina istikharah. Adapun yang dimaksud dengan salat istikharah adalah salat sunnah. Mawi dina hadisna oge nu dihandap bagi hadis nu dijantenkeun rujukan kepada ulama hadis. Mun hadis kasebat lagi dihandap riwayat Jabir sok sados oke ieu teh Bukhari-na anu nyatet ieu hadis seueur. Tapi intina hadis nu ieu nu dihandap mung hiji hadis sama bab istikharah nu kapenang mesin kuring sumberna nu ieu. Jadi salat istikharah itu adalah salat sunnah 2 rakaat dina hadis nama selain salat wajib min ghairil fardhati, bukan salat wajib berarti sunnah dan wajib mah nu fardhu mah mung 5 gitu. Janten istikharah ya kalabat kana sunnah ghairil fardhah yang tujuannya untuk meminta pilihan yang terbaik kepada Allah dari masalah yang kita merasa bingung untuk menentukan pilihan yang terbaik. Mana itu pan saya kan tina hiji urusan teh. Maka kita meminta pilihan kepada Allah. Contoh seperti permasalahan pekerjaan, padamelan ataupun masalah jodoh, perjodohan atau masalah kepemilikan dan yang lainnya yang akan menimbulkan akibat baik maupun buruk, baik bagi urusan dunia terutama untuk perkara akhirat. Eta teh kesidina istikharah oke.
urang nyuwunkeun upang saena terutama akibatna boh kanggo urusan dunia atapi akhirat. Tah mawi ku para ulama di dieu hasil kesimpulan tina bab istikharah teh nu tiasa diseratkeun di Al-Misnah beri ayat 7. Ieu fikih pemahaman tina hadis nu dihandap hadis nama hiji. Ieu teh nu dicatatna di riwayat Bukhari nanging sama sanes Bukhari hukum. Para ulama maparinan katantosan aturan tina bab salat istikharah. Nu kahiji, salat istikharah disunahkan bagi orang yang akan melakukan suatu perkara yang bersifat mubah. Dan sanesna ibadah iman tapi yang bersifat mubah. Nah mubah teh ibadah iman. Anu boleh ya, bersifatna kadunyaan mubah. Upami dina istilah usul yang aya disebat hukum teh kan mubah, terus wajib, sunnah, haram, makruh. 5 ya. Tak ieu nu mubah teh di sana nu urusanana iman teu patali sareng urusan sawab atapi iqab. Tidak berkaitan dengan pahala ataupun dosa siksa. Nu ieu mah bebas. Urusan mubah mah urusan kadunyaan. Contoh nu gampil tuang pada dasarna eta teh mubah. Kulem mubah eta teh. Mau makan mau tidak, minum ataupun tidak, tidur silahkan, tidak pun tidak mengapa pada dasarnya. Walaupun mungkin dikaitkan bakal jadi ganjaran atau dosa gumantung niat, gumantung kekayaan kondisi bahkan pelawan. Tah urusan-urusan luar teh urusan kadunyaan. Contohnya pada melah kepemilikan urusan jodoh. Menawi ku para ulama terutama dina Fathul Bari Imam Ibnu Hajar meninggalkan kasauran Ibnu Jamroh yang dimaksud mubah teh banyak disebutkan nalika teh ngajelaskeun di dieu dina bab salat istikharah dalam urusan-urusan semuanya, maksudnya urusan yang mubah bukan yang lainnya kayak orang jelaskeun. Hiji eta tina urusan mubah teu kenging anu wajib mah pamujang wajib sunat ge teu kenging aya istikharah di dinya kayak orang contohkeun di pangkat anu haram katenan bahkan nu makruh ge teu kedah diistikharahkan. Hiji palawanginya. 2. Pelaksanaannya sebagaimana sholat-sholat sunnah seperti rawatib atau sholat tahiyatul masjid. Berarti dina naon aya? Dina jumlah rakaatna. 2 lagi ke dina hadisna jelas dihandap 2 rakaat teu kenging semangat teuing. Ya, 4 genep 8 jiga duha misalnya 4 8 atau tapi sakaratna pokona malah kurang merek 2 rakaat terus ameh ku Allah didengekeun. Aduh kantenan kitu mah nya ka Allah dikanggap Allah teu uningan pajakeun teh 2 kurang puas saya mah teh asa kurang kusuk ada deui 2 deui. Tidak usah seperti itu. Cukup 2. Kemudian yang ketiga, salat istikharah dapat dilakukan dimanapun, di mana wae. Ya kajabi di tempat-tempat nu diwagel, dicarek di dinya sapertos tempat sampah, ya, tempat jagal, pajagalan, kemudian pekuburan dan lain sebagainya yang dilarang dalam hadis. Namun di rumah lebih baik. Kesimpulan para ulama, di masjid kayak gini sapertos duha deui. Tapi tetap aturan sholat sunnah itu afdalnya itu di rumah. Kemudian baik malam maupun siang. Daya katangkosan berarti tina hadisna nah memang lebih baik malam sapertos tahajud pun eta mah terikat waktu tahajud mah teu tiasa tengah dinten sapertos duha teu tiasa sonten. Adapun istikharah dari segi waktu pelaksanaan silakan. Bade tos salat luhur di sana, bade sate acan luhur duha, bade sonten, bade siang, bade wengi mangga kalawari. Kalaupun dirasa abdi mah pada wengi we pada selangkung khusuk karaosnanya tos tahajud sate acan tahajud sate acan subuh misalnya mangga. Tapi pada dasarnya tidak terikat waktu. Ieu mah pada siang pada wengi mangga. Kemudian yang keempat, bacaan salat istikharah adalah sir, yaitu pelan.
jika sholat zuhur asar dilakukan awasanana. Tetapi jika dilakukan malam hari boleh sebetulnya dijaharkan. Ieu fikih balawan ini. Fikih mah kita ya hadisna. Maksana teu dijelaskeun jelentre urusan bacaanana. Nabi mau ngajelaskeun ngajarkeun urusan tah istikharah teh ieu. Urusan bacaan tidak dijelaskan. Kemawi tetap karena masalah bacaan yang utama sir. Tetapi kalau dijaharkan di sana di malam hari sapertos naon sih? Tahajud. Tahajud kan wangi sami iwan iman. Kenging ditarikeun maka disirkeun silahkan. Maka salat istikharah pun demikian. Boleh sebetulnya dijaharkan tapi nu pokok mah disirkeun. Kemudian yang kelima, dalam salat ini dibolehkan membaca surat Al-Qur'an manapun setelah surat Al-Fatihah. Tentang si Al-Fatihah nu dina 2 rakaat teh da wajib ieu mah. Surat anu diaosna mana? Sok sanaos kuring ngaos dina salah sawios kitab rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu kesauran ulamanya. Tapi dah dina hadisna teu disebutkeun ku Nabi. Apa surat yang dibaca? Nabi mau meninggalkan ngajarkeun saur Jabir masalah doa istikharah. Tadi jelaskeun sapertos kumaha bacaanana. 2 rakaat jumlahna teu disebutkeun tos Fatihah ngaos surat naonna. Sim kuring gaduh pangemut husnudon ya. Ka ulama anu meninggalkeun dina istikharah salatna ngaos Al-Kafirun sareng Al-Ikhlas. Terutama dina Al-Ikhlas memang aya ngain. Ayat kalimat Allahus Somad. Surat Al-Ikhlas utamanya dina Al-Ikhlas Allahus Somad. Naon artosna? Allah tempat bergantung semua makhluk as-somad. Tempat ngagantungkeun ya, urusan urang ka mantenna. Tempat bergantung, tempat pamuntanan manusia pada khususnya makhluk pada umumnya, terutama orang kaum muslimin. Jika orang mohon teu aya tangan pangawasa muntang teh ka Allah gitu. Ngai can istikharah pan urang kan masalah. Nu urang teh bingung dina nangtoskeunana seolah-olah teu aya pamuntangan, tapi teh kadinya digana teh. Mata we Al-Ikhlas na bacana sabab aya kalimat Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Lebih nama eta kalawan gitu. Kayak gitu nggak Al-Ikhlas dina salat istikharah. Kayak gitu. Mung pangemut sim kuring menentukan itu yang sebetulnya jadi masalah. Sebab ari nantoskeun kedah ngaos Al-Ikhlas mah kedah aya dalil nu jelas. Tapi upami dina salat istikharah urang ngaos surat Al-Ikhlas bade dina 2 rakaatna Al-Ikhlas bade dina rakaat salah sawiosna margi aya tadi kayak Al-Ikhlas teh katauhidan nya maslahkeun urusan ka Allah mangga. Da ari salasama ayat-ayat nu sanes oge seueur nu ninggalkeun masalah urang nyieunkeun pitulung ka Allah. Nya tiasa wae ka surat An-Nasr nya punya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ngai henteu. Ai secara sababun nuzul mah teu ngai teh mah baheula kan kitu nya. Urusan masalah umat Islam Rasulullah bisa nyelehkeun ngusir kaum musyrikin ngarebut deui Ka'bah Mekah, tapi aya dikait-kait mah biasa. Ya. Upami datang pitulung Allah jeung wal fathu dibukakeun masalah biasa wae kalawan ieu nya. Tuh sapertos kitu. Nah, jantan pada dasarnya silakan surat apapun bebas. Malih upami apal Al-Baqarah mah. Mangga istikharah Al-Baqarah terutama antangnya rakaat kahiji mana palawan kita teu diwagel. Oh, sebab Al-Baqarah kan surat terpanjang. Didinya mencakup urusan naon bae Al-Baqarah aya. Bahkan didinya ayat-ayat masalah orang meminta pertolongan. Ya. Urusan orang nyinglakeun tina satiap musibah. Kumaha urusan sabar, tawakal, pan didinya aya. Jadi tidak dibatasi satu surat pun. Genep berdoa istikharah boleh di akhir salat sebelum salat ataupun setelah salat.
lain ge fikih. Bagi ke dina hadisna dijelaskeun apakah membaca doanya itu sebelum salam atau setelah salam. Namawi para ulama memberikan kelonggaran, takhir disebutkan pilihan. Ai istikharah mah meminta pilihan, takhir mah dina kaidah hukum boleh memilih. Ngadoana teh doa nu mana? Nu ieu nu dihandap doa istikharah aya doa khusus. Boleh sebelum salam. Sebelum salam tadi mana posisinya? Nah, para ulama yang berbeda pendapat. Boleh sebelum salam itu yaitu ketika tasyahud akhir. Tos nganuan opat fitnatil masihid dajjal tah di sana iwat iman urang bisa atos. Salam katung salam kenca. Tah ayeuna mah urang ditambih doa ieu. Doa khusus istikharah, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika sareng satrasna. Silakan da saya ketantosan di Nabi. Teu dijelaskeun jeletre, tafsir rinci, ngaos doa ieu teh posisina nuju kumaha. Tidak dijelaskan. Mung biasana tina hadis-hadis bab doa di akhir salat sepertos Nabi karena yang ulu fi duburi sholatihi, Nabi suka membaca doa di akhir sholatnya. Nah, tina hadis ieu paitan hadis bab doa setelah sholat teh. Itu para ulama terbagi dua. Ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam. Nu sebelum salam satu setelah tasyahud akhir. Setelah membaca innaka hamidun mamin fitnatil masihid dajjal tangos ieu hiji eta. Nu kadua, nah dina sujud nu terakhir, dina rakaat terakhir sujud nu kadua na sateuacan cengkat calik tasyahud akhir. Tadi dia dina sujud terakhir, aya nyibatkeun eta, atau bahkan sujud yang manapun itu ibarat imannya. Upami salat 2 rakaat berarti sujudna 4. Terutama mun eta dina sujud intina mah. Nah, jadi istikharah itu tidak ditentukan apakah sebelum salam atau setelah salam. Reng salam urang kakatu kakenca teras wiridan teu Pak. Wiridan teu. Mun pilih ibu-ibu mah aya wiridan. Aya wiridan teu doa istikharah, salat istikharah. Oh, da temendakan abdi ge nya. Bilih getol teuing diberikan astagfirullah, 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 subhanallah, terasa tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu-tilu, anu awe tahlil sakali, nambe we Allahumma inni astaghfiruka. Bilih getol teuing, Allah hilang cenah kita istikharah asa salat duhur ieu teh, biar silakan. Tetapi tidak ada zikir setelah salat istikharah seperti salat fardu, ya anu 100 daya. Jadi begitu orang salam, kakatuhu sareng kakenca langsung membaca doa ini. Apabila dibacanya setelah salam. Janten kenging saat salam, kenging saat salam. Sabada fitnatil masihid dajjal atau dina sujud. Lanjut anu katujuh, pelaksanaannya secara munfarid. Kita pernah hadis meninggalkan berjamaah. Ini nyaliran gimana? Seperti sholat. Nah itulah kesimpulan yang ditulis oleh para ulama biasa disimpulkan oleh kusimpuri kirang langkungna seperti itu. Nah hadisna nu ieu palawani nu janten merujukan sumber masalah sholat istikharah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, upami dina Bukhari nu kapendak kuring nomor 1113. Sumberna ti sahabat Jabir bin Abdullah. Ditinggal deui saur para ulama hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah illa Muslimun. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam Muslim. Sa Al-Jamaah teh? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Gitu. Tayeta dina kitab-kitab hadis ieu, dina Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim,
Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, sareng Sunan An-Nasai teh aya hadis nu meningatkeun bab istikharah. Mung kajabi tadi punten Muslim. Dina Sahih Bukhari aya tapi dina Sahih Muslim mah teu aya ya teh. Pami urang milarian nu gaduh terjemah ibu misalkan Sahih Muslim mah aya hadis tentang istikharah. Nu aya mah dina kitab-kitab nu tadi. Ka atasnya kalau gitu. Nah itu tentang bab istikharah. Benten kalimatna sakodak sakedik intina mah ta ieu nu ana. Saur Jabir bin Abdullah kieu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kami, berarti ka sahabat-sahabat nuju dina taklim sapertos kieu di hiji majelis ngadugikeun Rasul teh ngajarkeun ngeunaan masalah istikharata, mengajarkan istikharah. Tadi istikharah teh meminta pilihan yang terbaik. Sing palawan di dia istikharah teh doa atau nabi salat. Ayeuna kita sadalaban sakedik penjelasanana kana fikih ya. Yu'allimunal istikharata, yu'allimuna artinya Rasul mengajarkan kepada kami al istikharata, meminta pilihan. Patarosanana ngadoa atau nabi salat. Atau nabi duanana pada duanana mangga, pada doa mangga, pada salat mangga. Tanu mawi iwat iman dina masalah ieu para ulama ge berbeda pendapat. Istikharah itu adalah doa dalam salat sunat. Bagi ayat kalimat faliyar rakaataini min ghairil fardhati kadipayun. Maka salatlah 2 rakaat yang bukan wajib. Naon ieu teh salat naon sih? Nu penting 2 rakaat tangke ngadoa istikharah di dinya. Matak sapalih ulama aya nu meningatkeun fikihna keun berani tamihan bawasanana. Aya nu meningatkeun kenging sapertos urang dina rawatib, sapertos ba'da duhur, qabla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh itu kan rawatib. Contoh tadi, ihwat iman teh qabla subuh heula 2 rakaat. Nah, saur sapalih ulama kenging teu ngadoa istikharah dina qabla subuh. Boleh. Kenapa? Karena itu salat 2 rakaat yang bukan wajib. Nu teu kenging teh dina salat subuh gitu, dina sujud beres wiridan ngadoa istikharah gitu. Karena ini ditentukan. Kayak gitu mah dina qabla subuhna mah. Tahiyatul masjid, lebat urang teh ka masjid salat 2 rakaat dina sujud langsung ngadoa doa istikharah kenging teh. Kenging kata sebagian ulama. Karena kan imam fikih kalau ini. Mata istikharah teh salat khusus atau salat yang biasa? Rakaat 2 rakaat. Nah, saur para ulama anu kahiji mah salat sunnah yang biasa dilakukan. Jadi bukan salat khusus. Tetapi di sana kita diperbolehkan berdoa dengan istikharah. Mata tadi ngamalkeun teh dina tahiyatul masjid mangga, dina rawatib wios, dina duha kita-kitana kumaha? Ya boleh. Dina rakaat nganu 2 palawan tidak disebut lagi dalam salat sunnah apapun itu pendapat ulama yang pertama. Jadi bukan salat khusus istikharah mah, doa. Tak ulama nu kadua meningatkeun walaupun kalimatnya yu'allimunal istikharata, Nabi mengajarkan kepada kami meminta pilihan. Aya dina terjemah nama di dieu mengajarkan kepada kami naon cenah Bapak Ibu? Cara salat istikharah, tapi aya kalimat salatna teu. Dina hadis tadi luhur teu aya. Nya. Henteu meningatkeun yu'allimuna salatal istikharati itu nya henteu. Nabi mengajarkan kepada kami salat istikharah menyebabkan salat, tapi mengajarkan meminta pilihan istikharah teh doa tadi. Maka pantas saya menyimpulkan ulama tadi bukan salat khusus istikharah, tapi berdoa dalam salat sunat yang bukan wajib gitu. Atasnya entong jawab nudutan. Kayak pilih liar sudah nah aja didugikeun teks pada mun aya tamihanana. Nah,
Tapi para ulama mesti berintinya kedua, istikharah itu bukan hanya doa khusus, tapi nama untuk sholat khusus 2 rakaat yang bukan wajib. Sabab dina kitab-kitab hadis oge samuka suka pernah kusimkuring dina Syarah Bukhari, Fathul Bari, oge nu sanesna ku para ulama dijelaskeun yu'allimunal istikharah teh sholatal istikharah. Bukan mengajarkan hanya doa meminta pilihan, tapi sholat yang isinya ada doa untuk meminta pilihan. Tadi sholat istikharah disebutkan teh. Mata dilebetkeun we dina kitab fikih bahwa ada yang disebut dengan sholat istikharah, bukan hanya doa istikharah. Nah, numawi perang simpulkeun istikharah teh sholat khusus 2 rakaat tetapi doa hukum. Sholat khusus 2 rakaat yang isinya meminta pilihan istikharah. Itu ibarat iman, itu kawal anu langkung jelas ya. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kami istikharah, maksudnya sholat istikharah. Fil umuri kulliha, saat menghadapi urusan apapun, di dalam urusan apapun. Sok kurang emutkeun. Di dalam urusan apapun, urusan naon itu? Ya naon we? Pan kitu nya iman-iman naon we? Kinten-kinten lamun urusan haram kayak gitu. Aya ulama sanes ulama pinter jami imannya secara umum anu mahamkeun pan urusan naon wae. Berarti bebas ieu mah. Rek nu wajib mangga istikharah heula. Duh ieu teh maghrib tapi capek. Mending lanjut versi heula, mending maghrib heula. Kamaina dipatalikeun sareng versi mah nya. Makali ieu rame ieu sakedeung deui cenah versi teh. Apalagi Pak biasa kitu komo jeung versi mah. Jadi dalam urusan yang wajib misalnya sholat maghrib untuk orang teh tapi dah capek heula ieu teh. Mending ngagoler heula kitu setengah jam. Sedangkan maghrib sampore misalnya palawari. Dan sebetulnya dalam urusan wajib itu kan tidak boleh. Fil umuri kulliha, dalam urusan apapun. Nah, tadi simpering ngadengikeun Imam Ibnu Jamroh ibaratnya. Dina Fathul Bari disebutkan ke Imam Ibnu Hajar bahwa fil umuri kulliha itu walaupun disebutkan am itu umum. Am teh bade anu wajib, nu sunnah, nu makruh, nu mubah, nu haram bahkan itu kan umum dalam semua urusan. Tapi uridan bihil khos atau khusus. Tapi yang dimaksud adalah urusan yang khusus, yaitu fil mustahabbat, fil mubahat atau fil mubah dalam urusan yang tadi diluhur mubah. Kita urang simpulkeun ayana sholat istikharah nu dilebetna aya ngadungna nyuhunkeun pilihan urusan teh dina urusan anu mubah. Urusan apapun teh dibatasi mubah. Bukan urusan yang wajib, bahkan sunat. Tetiasa orang istikharah. Di dinya mah sabab kewajiban kedah diistikharahkan. Mending sholat isya tapi utama subuh tari rizki ieu imannya. Mending sholat subuh mending kayak gitu. Terus ke kelas sarena sabab tiris ieu teh tetiasa orang pilihan gitu ya, karena wajib. Nah, seperti kita iwati mah ieu teh mending jangka duit teh atau mending beulikeun heula mobil lembar ieu. Mun misalkan aya pengusaha dikaluarkeun teh zakat geuningan 50 juta mending mobil second mending zakat gitu. Tah lagi kan tetiasa gitu. Urusan yang wajib itu tidak ada pilihan, harus eta. Tidak boleh istikharah dulu. Kalau bentuk sunat atau yang haram, kantana nu haram. Duh, urang teh mending paling gitu, itu teh mending entong da urang teh butuh ieu teh darurat. Tidak ada istikharah dalam urusan yang haram. Bahkan bukan yang haram, yang makruh pun tidak ada istikharah. Duh, ieu teh beuki keneh ngarokok teh. Lamun ditinggalkeun, aduh asa ada sesuatu yang hilang. Sa bapak-bapak teh nya. Ai diteruskeun da makruh, istikharah heula we. Wudu ke salat. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu. Apabila merokok ini baik untuk dunia, maka lanjutkan namanya gitu Pak. Apabila tidak baik untuk dunia dan akhirat, maka tinggalkan. Semoga aku bisa meninggalkan. Tak iya Pak nurus tunjuk. Kayak
kejadian istikharah adalah tambor jeung mah nu makruh nu haram bae sami teu kayak gitu anu makruh oge sami abi bade nganturkeun we gitu. Nah jadi kesimpulan istikharah itu dalam urusan mubah yang umum. Mubah tadi contoh di luhurnya urusan padamelan, jodoh, kepemilikan, urusan duniawi. Nah itu fil umuri kuliah. Kama yu'allimuna suratan minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan satu surat dalam Al-Qur'an. Dijelaskan ku Nabi teh, kieu. Yaqulu saun Nabi, beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang di antara kalian bertekad hendak melakukan satu perkara, yaitu yang mubah. Urang milarian pada melan misalkan, ieu teh nya periogi pada melan teh. Kalau resami teh kamari tos dire di tempat damel ieu teh pada milarian deui. Sumpi aya nu nawisan di dieu alhamdulillah. Teu ajeung rezekina mah, penghasilan mah tapi cekap sakieu mah. Nu bage bade angkat aya nu nawisan rencangan di dieu tah wah ieu mah geuningan lebih gede ieu mah. Gajina kan hanjakal ieu mah naon leuwih jauh. Anu ieu mah deukeut ngaji mah katinggalan nu ieu mah. Ngan penghasilan tebing pisan. Sareng nu ieu kan ieu mah sanes luar Bandung deui ieu mah luar pulau. Di abad pirah ka kantun keur ieu ngaos nya. Mun berjamaah jeung teh duka di ditu mah. Duka cakan ka masjid duka henteu ieu teh ngemut-ngemut tapi ieu gajina sekian puluh kali lipat dibandingkeun ieu nu deukeut. Tapi kula warga kapantau katingali barudak kagiatan agama kuburan kajaga. Tah di dieu palawan urusan padamelan kan ieu urusan dunya tapi ngain sareng urusan kamaslahatan urang. Jadi orang dipayunkeun sareng kabingung. Kan orang terterang kedah kumaha kapayunan. Kitu mah. Tah di dieu aya anjuran istikharah. Tetapi mun baheula nya urang mah milih jodoh. Mun kapungkur sanes ayeuna payunan aya mah pada atos. Aya mah tos panjang ieu namanya ku. Ieu mah kapungkur pinten nu kantos ngalaman nya. Istikharah Bapak Ibu. Tah berarti eta nu terbaik teh. Nu ayeuna gedengeun urang. Anu sakasur sareng urang. Nu sadapur, nu sasumur, nu babarengan nu tasriyam. Anak turunan alhamdulillah hasil istikharah teu aya nya ibu-ibu nu nyarios alhamdulillah kapungkur sareng ibu teh istikharah ieu sareng bapana teu buru tasriyam ieu ge ngiring bingan. Tah sapotos diriwat imannya milih pasangan hirup istikharah teh nu ieu salehah pintar donghan kolot teh itu cenah pajangan teh pedit nya naon kaitanna jeung peditnya nya pedit nya aduh gede amat cenah ieu bapana teh nu ieu nya ieu mah alhamdulillah sami salehahna mah kolotna indung bapana ah ieu mah jami ngantos ahli pangaosan kan hanjakal ieu mah rada kurang pemahaman dina agamana sami salehahna mah nu ieu mah katingal lungguhna pangeuna nu ieu mah rada beda ya nya dina nyarios mah oke bingung palawagi mah contoh kedah kumaha maka di sanalah ada salat istikharah. Nah, palawargi fal yang rakaataini min ghairil faridati, maka hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Karena tadi teh disebutkan ke para ulama salatlah fal yang teh asal hartos nama ruku lah. Maksudna salat sanes ruku. Kadang kali salat dina Quran dina hadis disebutkeun ruku, tapi maksudnya salat. Warka'u ma'ar raki'in. Contoh dina surat Al-Baqarah nya. Prakara jeung ruku jeung ruku, sanes ruku maksana salat. Fasjudu lillahi, maka sujudlah kepada Allah sanes sujud ruku. Tapi salat nu dirinya aya ruku, aya sujud. Nah, di sini pun sama. Bukan berarti kita hanya ruku, tapi salat 2 rakaat yang bukan wajib. Itu berarti mah salat khusus yang bukan wajib. Sumaliyakul, kemudian taklah dia mengucapkan dina salat 2 rakaat ieu teh prak ngucapkeun doa ieu tadi teh bade sadaqat salam dina sujud bade tos aosan tahiyat akhir wa min fitnatil masihid dajjal atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal anu ieu atau setelah salam kita berdoa.
silahkan teu ditangtoskeun iman mana sok cenah ngaos doa anu ieu pami teh mah tadi urang menangkan urusan mata urang bingung kedah kumaha ieu mutuskeunana nah ieu doana iman-iman tos arapal Bapak Ibu apa keneh aya sumber iman tos teh apa keneh Bapak Ibu ya husnudzon ya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa anta alamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajlihi wa ajlihi faqdur li wa yassir li tsumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajlihi wa ajlihi fasrifu anni wasrif li anhu waqdur liyal khairu haitsu kana summa ardini bih sakitu doana mah ieu teh benten-benten redaksi aya summa ardini bih aya summa ardini bih intina mah sami tah kitu iman saur ibu teh teu apal tos ngapalkeun 100 balen ge poho deui kenging bari salat niron cenah ka dieu dina doa ieu simpen di dieu ibu teh bari tahiyat masih dajal Allahumma inni astaghfiruka ya Allah bari ditaongan ya abdi nyieunkeun pilihan ka anjeun kayak kitu teh mantap katanya da sanes maca doa urang teh ngadoa abi nage nu apal anu apa kumaha atuh langkung sae paminta acan apa mah tong dina salat ieu pangimut simkuring ya fikih simkuring gitulah ai fikih maluhur teuing ieu mah pangimut teh atuh pangimut simkuring sakinteuna urang teu acan apa mah tong dina salat teu ka urang mohon ngabeuratan sorangan Allahumma inni astaghfiruka diga salat di Allahu Akbar eta salat tarawih di kanorolan atau Al-Baqarah na sarakaat di kaberes si horeng teh dipayun dirinya aya layar aya mushafna tiba-tiba kieu we karena ada sebagian orang yang membolehkan salat dengan membaca mushaf ya insyaallah sih kuring oge 30 juz apa ai salat bari maca maka aya nyepeng kieu Quran tiba-tiba orang yang mengimami salat sebagian ulama membolehkan atau kita maka naon di piwaran orang pakro matayassara ma'aka minal Quran bacalah ayat yang kamu sudah hafal tayassara ini yang mudah ai kitu mah toleh hafal ya sama maca namina nah gitu jantan ifatu iman sakupamina balik kantos ya jamaah iman teu acan apa nu istikharahna kenging ku bahasa urang ya da Allah mah uningan lupa sakitarna urang teh apa terjemahna mangga mau usahakeun tadi teh di luar salat kami bade ditinggal mah kami dina salat urang terang terjemahan hukul mangga dina doa mah ulah teh awasan Fatihah diterjemahkeun tah kitu iman nanging usahakeun mah apal gitu Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika di dieu mah Allahumma astaghfiruka bi ilmika beten-beten sakeuning aya nu nganggo inni Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika aya nu tengah mah saperti riwayat Bukhari Allahumma astaghfiruka bi ilmika ya Allah sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu bi ilmika ba'di dieu saur para ulama ditaklil bi di mah sanes dengan ilmu da ieu terjemahkeun gitu sebetulnya dengan ilmu Quran pas para ulama taklil teh hatosna li annaka a'lamu karena sesungguhnya engkau atau sebab engkau yang maha mengetahui bukan dengan ilmu ya Allah aku memohon pemilihanmu dikarenakan engkau yang maha mengetahui Numawi urang sujud ka Allah bingung oge urang mah henteu terang urang sedengkeun anu laku kuningan mah Allah ta eta bi ilmika kitu itu tauhid iwan Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika dan aku memohon kemampuan dengan kemampuanmu atau dengan kekuasaanmu wa as'aluka min fadlikal azim dan aku memohon karuniamu yang agung
abdi mah terang urusan itu bakal pikumahaeun nya sae atau henteu kapayuna. Numawi abdi nyuhunkeun pitulung ka salira ya Allah, salira anu maha uninga, maha nantoskeun. Alimul ghaibi wasyahadah kitu nya dina surat Al-Hasyr oge. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Terang urang aya anu nikah tatangga nikahkeun putrana anak nu beunghar besana oge jelema beunghar budakna oge minantuna wah ieu mah beunghar deui geus boga pagawean geus matuh gawena oge gajina ge gede ieu mohon anak nu beunghar deui putrina teh tiba-tiba nikah ka dieu ceuk urang mah kurang naon deui nya ceuk urang kitu nya pada besa teh mah beunghar budakna geulis nu itu kasep minantuna teh gaduh gajina ge wah tos puluhan juta nikah we ceuk urang teh naon deui da ieu teh mah jodoh mah nya keceplek 5 bulan sekitar 5 bulan ini mah dinten jawab papira aya nu kitu wah ieu teh mah seueur pernikahan berarti bukan karena harta walaupun harta itu perlu dalam urusan pernikahan geuningan cek urang kepada kurang naonnya indung bapana araraya atau barudangna pararantos duitna aya imah ge geus dipernahkeun da geus boga gawe kitu salakina teh da ieu teh mungkin ada sesuatu yang terlupakan berdoa kepada Allah sebelum menentukan jodoh mungkin aya eta ngarasa wah ieu pasti moal sangsara ceuk calon pamajikanna teh ceuk salakina itu mah anak nu beunghar tenang komo urang geus boga gawe belum menikah lupa dia memohon kepada Allah padahal itu pasti yakin tapi lupa berdoa bahwa ya Allah Engkau Maha tahu najan katinggalina ku abdi tapi aluseun tapi salira nu terang tiba-tiba ieu fungsi istikharah teh urang nyuhunkeun pitulung ka Allah sabab teu uninga najan ceuk hate mah ceuk nafsu pialuseun ieu teh tapi tetep kedah ka Allah ngadoa bilih ke aya hal urang teu dipikahoyong tina urusan eta boh pada moal ditinggali mah tina urusan gaji wah ieu gede ieu gajina sabulan teh dihitung sapoe leuwih di punten tukang bangunan ieu mah di sana wah kuring ieu cukup sakieu mah leuwih dicukup tapi iwat iman pan urang teh ulah tinggal aspek eta nangungkul bilih akibatna engke piawoneun atah urang istikharah tah sapertos kitu fa inna taqdiru wa la taqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu karena engkau maha menentukan maha menakdirkan sedangkan aku tidak menakdirkan atau tidak mampu engkau maha tahu aku tidak tahu wa anta alamul ghuyub dan engkau mengetahui yang gaib keras Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah baik untukku sampai tinggal di dinya anna hadzal amra nu tengah mah aya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra aya di kadinya Bapak Ibu si kuring naraskeun teh mati ya penting di dieu ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini tah dika amra di dinya sapali ulama nu ningakeun disebatkeun naon urusan eta teh gitu dika amra tadi dia jika urusan ini sebatkeun naon urusan ini teh abdi nu bade didongkapan teh pada melan atapi tempat damel nu ieu teh misalna bahasa urang atapi abdi bade nikah ka dieu teh gitu upami piminankeun kumaha Bapak Ibu kaengkeun kita si abdi jodohna tok jodoh piminankeun we ieu kaeng istikharah mangga Pak ditinggali teh aya nu sumping ka bumi moal karena pajero pada dek di jero pada menang arenta pelente budak teh pajero sama sarean cililin pajero keluar tina mobil wah pelente gelap ngajiripin kacamata riben gaya setelana gitu saradeungit budak teh ka tangkap Assalamualaikum Bapak Ibu saha teh ya mun abdi nu bade ka putra bapak urang teh jauh kasang seremnya beli ka ibu lagi mun mamah teh baheula ngora pimpinan teh teh kasep cenah eta tapi iman ada urang kabele jauh pan diga tadi teh mobil menang kareta baju menang injil segala rupa ieu dompet lepet ya iman
Pansel saja tenang kita itu. Nah, namanya orang teh ngadu ka Allah, geus budak teh datang, mula bari canggu ke keluarga di mana. Orang teh alhamdulillah dengan budak orang teh payu. Lah gitu Bapak Ibu. Enggak, orang investigasi terutama ieu ngadu ka Allah. Nyuhunkeun pilihan. Nah, sapertos kitu nya hamroh di dieu teh. Khairul li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri, baik untuk agamaku, mata kudu dipayungkeun teh agama heula. Khairul li, baik untuk fi dini, untuk agamaku, wa ma'asyi, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku. Ku nabi disebutkeun teh urusan agama heula. Upami sae kanggo dunya abdi teu dunya agama heula. Keun we dunya mah nuturkeun, tapi kanggo agama abdi agama heula. Matak dina urusan pilih jodoh ge geuningan, pilih calon istri teh opat kriteria nantinya. Naon heula? Li jamaliha geulisna, mun istri mun lalaki kasepna. Da eta nu katingali mah. Tiba-tiba sok memang urang apa Bapak Ibu pasangan jeung urang ayeuna suami istri terang kana akhlakna, karakterna, ibadahna. Ujang-ujang. Da eta mah nyumput apa kerupina we heula, matak jamal heula. Kasep geulisna, terus nanti hartana, ya. Terus anak turunan saha, nasabna, namanya kaopat agamana gitu. Tapi ku Nabi diwanti-wanti, tanpa bidatitin, pilih yang beragama kuat. Jadi agama tetap pokok nama dina rumah tangga. Anjir bakal untung kalimat ada kamu silakan. Tan mami di dieu ge nyuhunkeun pilihan teh kanggo urusan agama, namanya urusan dunya, kehidupan jeung akibatna. Au qala ieu mah tambihan ulama, au qala mah ulah diaos tapi punya simpuring teu kabujang ngadamel latena cekap dinya. Au qala didinya ieu mah tong diaos, au qala mah perkataan ulama atau nabi mengatakan au qala mah. Yanten wa'an ibati amri, ajili amri itu maksudnya. Baik urusan yang cepat segera, wa'ajili ataupun yang datang kemudian yang lambat. Bade saenggalna bade engke pokoknya masing saya faktur duli takdirkeun ka abdi eta urusan wa yasil duli gambilkeun summa bari ripihi pasihan berkah ta itu utami. Tapi samulihna upami salira kuninga ieu urusan teh awon ka agama abdi, kahidupan abdi oge akibatna bahwa anu enggal at nabi anu teh maka tebihkeun fasrifu anni, tebihkeun abdi ti dinya. Wasrifni anhu, tebihkeun urusan eta ti abdi ge tebihkeun tina urusan eta. Waqdul riyal khaira haitsu kana, takdirkeun nu sae ka abdi di mana wae. Summa ardini bi, teras pasihan kalidoan ka abdi titik dugi kadinya. Doana mah punya Pak, di anu titik-titik tadi kadinya cekap. Aya ardini, aya raddini pasihan kalidoan. Itulah doa istikharah. Sebatkeun urusanana. Tah palawagi dina fikihna kene teu istikharah sababaraha kali. Kumaha dihanan? Ya saur Sayyid Sabiq. Tidak ada dasar yang sahih menganjurkan istikharah secara berulang-ulang. Ya teh cekap sakali salat istikharah. Pamingkos sakali tos sangakeun we ka Allah. Ulah unggal dinten. Ya kantenan sadinten 5 kali. Jika nu teu percanten ka Allah sakali we cekap. Nah itu Sayyid Sabiq dina fikih sunnah. Terakhir dia dina Nailul Awtar kasauran Imam Nawawi. Dina kitab Asy-Syaukani nyebatkeun urang aos saimana. Sang Imam Nawawi sesudah mengerjakan istikharah seseorang seharusnya mengerjakan apa yang dirasa lebih baik baginya. Tidak selayaknya dia melakukan sesuai dengan dorongan mengandalkan hawa nafsu sebelum melakukan salat istikharah. Tos dikadinya we. Janten palawargi pami urang tos istikharah tawakal ka Allah. Takedah urang ayeuna ceuk nafsu mah mending ieu kitu. Da ieu mah leuwih katingalina leuwih geunah tah ulah kana nafsu. Antosan we kaputusan ti Allah. Kumaha ciri-cirina aya ciri khusus teu? Sacara khusus mah teu aya mah. Aya nu nyibatkeun melewati impian. Biasana sok impen. Kitu punya. Eta teh sok kaimpenkeun cenah. Tetep urang teh biasa dijantenkeun patokan impenan teh. Kantonan urang saat kolomna teu bunuh heula. Teu ngadu adelan.
ujug-ujug ngimpe rek urusan ieu, jauh ngimpe teh nyambung kan awon deh. Ya. Itu bukan patokan mimpi itu, tapi tetap urang kana keyakinan. Saupami misalkan teras teh ngimpi teh eta. Urang teh tahajud, nya tahajud mah sabaraha kali bari ngantosan kaputusan. Tos tahajud ngagolen ngimpi di teh eta we. Tah mudah-mudahan ge atuh ieu sae gitu. Tapi entong janten patokan. Terus sing digampilkeun tadi kan kalimatna mudahkan. Tah mudah-mudahan teh pami teh mah aya sanes ilatan nya pami susunana mah. Aya tanda-tanda katinggalna mah Allah ngagampilkeun teh ka dieu gitu. Tah mudah-mudahan teh feeling urang istilah namanya. Istilah orang feeling dina istilah mah firasat. Firasat urang teh ieu mudah-mudahan sing janten ilham nu sae ti Allah. Jadi ciri khusus dina istilah mah teu aya salah. Tapi orang gaduh keyakinan katawakalan ka Allah yen nu urang yakin ieu teh sae eta pilihan ti Allah. Anapun dina nalika urang prak kadinya ternyata berbagai ujian ada sing sabar. Ujian ulah urang kana ka Allah, ulah janten naha abdi teh posisi orang janten ieu keun hirup mah pasti aya ujian. Nah, janten kitu nasihati para ulama intina yakinkeun yen naon urang tos susuhunkeun pilihan ka Allah teh eta nu pansaena bade naon bae nu kajantenan. Cekap sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.